Aing karasel yo, nyiaran masalah yuk. Hah? Nyiaran masalah? Kemana? Kemana ke dunia legaja, yang penting mah masalah. Siapa bolo? Oh, angkos bapak sia. Masalah di siaran, kutu di siaran. Bis lalu lo mikir, hayu. Hayu gerang lambat sih aku keong. Mas Emok nak kemana mak? Iya neng, nak mandi. Oh, anak mandi. Neng nak ilo mandi. Embung ama nuhun ya nuhun. Lima ilu bareng mandi, besar rengit gitu. Yang satu lah, kayak gitu mah, mana mandi heula. Jara, Aing juga edi yuk. Ide gitu. Orang jalan si emak. Bisa mau ngomong sih bener ge. Tapi jalan aku mah. Ih, kan si mandek nggak mandi yo. Terus kurang cokot anduk nak, kumaha? Ibu si mama galak jasa. Ih, galak-galak. Ih, berangan besi ya mah. Geus ayo. Iya bener. Mandi seger. Biar tambah cantik, biar ayang beb Panjul makin sayang. Aduh, airnya dingin banget. Gak apa-apa deh, enak. Dingin banget kayak perasaan dia. Ih, aku kain ke mana? Ini samping aing eueuh, sanu nyokot ieu sih. Aduh, aing kumaha ieu? Mana aing sataranjang buleut gini. Aduh. Ya kemana masih aing pakai hutan doang? Pan beneran hana mah kajeuleuh kayak Panjul nafsu. Ih. Awat anggon aing, hendak aing coplok. Aing bisa lompat. Ih, eta si Jahra, selena order anu belet. Lambat oge lompatna, geus tinggalkeun. Nyokot deh aduh aing. Kalau jalan hati-hati, say. Pakai mata, jangan pakai kaki. Aduh, maaf Tan, maaf. Emang ada apa sih? Kalau ada alien? Itu Tan, aku tadi ada alien. Hah? Alien? Di mana, say? Di sana lagi mandi. Ih, tante cantik banget. Dandannya mau kemana? Ih, tante mau jalan ke mall bareng pacar tante. Oh gitu. Ini apaan tante bulat-bulat? Ih, jangan pegang-pegang, takut melersot. Mana Jara, mana bulat? Ini nih. Awal gerak lompat sia, sancan mencengakan sia. Jara tangguhan. Aduh, susu gue pecah. Dasar anak alay. Sini lu. Ayo sih culun. Iya, Orang jalan yuk. Ih, tadi siang ngajalan batur baik. Kajin ayo lah. Orang ngajalan aku mah. Bisa orang ngajalan. Cia nggak ganggu aing baik. Becekan tambah aing Cia. Sabar dong. Cia cabe-cabean. Wani mah udah gaing. Pai diudak Cia. Ada tete gelis. Makasih. Budak 2 lieur sen kamarana. Ulin teh tete keur naon dia? Ieu mentas meuli petisan. Oh, ngeunah atuh petisna. Paruhan. Lupa aing. Petisan ngeunah teu? Mana lah? Coba ngasan. Ya. Ngeunah aja. Coba Diuk atuh diuk. Nah. Nah, Kumaha lu? ih jauh ngeunah tah. Nah.
Nasi ngenas ya, petisan aing ulah dibeakeun. Lah ada teh, China mana? Cai. Rasa tuh awas. Boleh ya? Ya, Aus ya. kadang atuh ya kayak. Ada. Ya, tutorial tah. Aja ya. Ngon teh. Non. Kalau dak siang geus ngabeakeun petisan aing. Jara geura lompat deui ini antek ngambek. Sia, lempar lagi kan. Aya Mang Uwes. Di mana, Mang? Nước mì chưa nè, Oh, neuk micen. Terus teh jeung naon mau cai? aku jeung cebok nào lah. Oh, jeung cebok. Neng guys, mamang geus kuat ieu, geus aya ujung jasa. Ya udah tuh, Mang. Kuat ai segini lah. Bangsat. Ngalangan bae ongkoh. Mana naon sih pakai baju eta? Puguhna ge tadi emak keur mandi. Terus andukna aya nu nyokot. Bisa anu nyokot mah. Teuing teh nyaho. Eta kunaon sia? Susuna. Anu hiji mah gede, nu hiji leutik. Tadi mah kapanggih di cabe-cabean. Susu orang diremes-remes jadi meledak. Oh gitu. Oh, Mak, tadi urang jalan cabe-cabean bawa anduk. Buah-buahan emak eta. Rumah ka mana? Ka ditu. Mending udah yuk. Yuk, Cin. Neng, kita kunaon ceurik di tengah kebun kieu sih. Putus cinta sia nya. Terus antu. Petisan aing dibeakeun ku cabe-cabean dua tuh. Capek-capean. Jalan ta bocah, geus manyokot petisan sia, anduk aing keur mandi ge dicokot, geus mah ngabetuskeun tatena si tante. Mana tadi betuskeun? Yuk, teteh tante Cin. Alah sih malah siri belagu bisa teh. Terus budakna lompat ke mana, Neng? Tadi itu tuh. Orang udah geucin. Cus. Ayo. Meta masuk. Nah, situ cacit. Bekas ngising. Bekas ngising ya terus. Cang cebok, cair ni tak ajong si bocil. Terus ke mana bocah nak? Tuh itu ba. Jis, bocah. Ayo udah kayu ya. Ayo udah. Cus. Bangun mama. Buat ang ilo. Iya, wah, aing geus capek. Ieu nu nyin ceritana kumaha bawa lompatan bae. Teu nyaho Jara aing tanya ku sia tuh kan nyin ceritana, tapi aing geus sebelum lompatan. Tapi kan ke endingna urang dirumpuh ku kabehan. Ih, sama mah dibocorkeun. Iya, atuh teresep kena teu lucu. Yo, poho. Maaf penonton apa oge anu kana nyin skenario na. Ente kok endingna ente kitu. Tonton sampai habisnya. Awas kalau mun teu nonton. Hayu atuh lanjutkeun lompatna. Yuk. Ini kunaon lu lompatan? Tuh diuber-uber kok eta pasukan alien. Lah kok bisa neng diuber-uber? Tuh nyaho, neng datang langsung diuber-uber. Benar sia koeng. Mana anu kaing? Lo kok kunaon anak aing ya? Oh, tah, nyokot anu kaing aing keur mandi dicokot tah. Oh, eta anak sia. Gara-gara anak sia betus susu aing. Sia petisan aing saya dibeakeun ku anak sia. Ta cai ajing cebok di tak ajong. Lagi saya cang cebok dah. Coy, doro. Kemana anu kaing? Dipicen. Ih, aing mah dipicen main mah kagak kieu. Tanggung jawab sih, Neng. Tanggung jawab. Tarang si herang tah, menta yuk ke bapak aing. Bapak, neng jeung si Jara na kaburulan. Hai Jara, awak tangguan aing. Capek tadi lompatan bae, ti awas syutingnya pendek ke tamat kieu. Terus saya anu tanggung jawab. Geus bapak na beres. Ubur ae naon ieu? Bos, boleh bapak. Woi, mana nih? Woi, 2, 3. Woi, bangsat sia. Woi, bangsat sia. Woi, bangsat mung budak tah. Hei.